Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Abdi sadaya ti SMA 3 Bandung, aya pancen ti guru bahasa Sunda, di piwarang ngawawancara tokoh publik. Orang sadaya ngajadikeun Pak Ustadz janten narasumber dengan tugas ieu satacana ngapunten bilih ngaganggu waktosna sakedap. Mun biasa dikawihan satacana mangga Pak Ustadz bilih bade nepangkeun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pajauh umum teu wawuh kayang. Bebasan bahasa Sunda anu jarang barudak ayeuna faham. Tapi di naeta rangkaian kata aya kaendahan nu kedah dipertahankan kurang sadayana selaku anak bangsa nu lahir di dataran Sundanya. Bersyukur atas nikmat umur orang can dikalubur, bagja atas nikmat sisa kuota usia nu entah berapa giga lagi. Alhamdulillah ada waktu kanggo urang bertemu ya dina ieu mangsa wengi-wengi berbagi hikmah, berbagi frekuensi positif kanggo tugas sadayana nya. Nepangkeun abdi Effendi asli Bandung, USA, orang Sunda asli, ditakdirkeun kenging ujian ya Allah jadi public figure, dan itu ujiannya. Karena berat sebetulnya membawa nyanak gelar ustad teh bahaya mun keluarna 2 kali jadi teh enakeun ustad. Tapi naon tiasa dibantos insyaallah wengi orang diskusi sasarengan kanggo tugas di sekolah supados janten nilai anu sae. Mangga kembali ke yuikeun deui ka pembawa acara. Sabaraha orang sadayana ya teh? Genepan. Siap. Ya Pak. Siap mangga. Pertanyaan anu kahiji, Pak Ustadz salain ti janten Ustadz gaduh pademelan anu sanes teu? Pami gaduh tiasa dicaritakeun pademelanna naon? Ya. Jadi Ustadz mah ada sanes profesinya itu mah tugas ti Allah. Ayo pademelan mah tuang, bobo, ibak, ameng, standar lah nya. Cuma kalau ya upami nu dimaksud kegiatan mah seueur bikin nyerat buku, ini ada buku kelima nih di depan saya. Ada mau buku, ini buku nu kalima, ya buku nu kalima, terus siaran di radio, talk show, terus berkerajinan di dunia ekonomi UMKM, naon wae jenisna, termasuk ada melahan acuknya, muncul baru udah kayak nama ngadistro lah. Dan sareng seueur deui nu sanesna, termasuk hobinya menggarap hobi janten menguntungkan seperti berkomunitas, sepedahan, memotoran gitu. Jadi upami ditek-tekan hiji-hiji mah kegiatannya seueur pisan. Yang paling utama mah kegiatan abdi mah ngurus istri, ngurus budak, ngurus diri, ngurus rumah tangga, ngurus madrasah. Seueur pisan mah. Lanjut ke pertanyaan anu kedua. Pami parantos janten tokoh masyarakat pasti aya wae nu teu resep. Kantos aya nu ngancem teu Pak Ustadz? Ancamanna siga kumaha eta teh? Siap. Netizen merenya muncul barudak aya nama hater. Jadi aya wae karena hirup mah dikatakan sempurna ketika ada yang menyukai, ada yang membenci, ada yang netral juga. Jadi pro kontra dan netral. Tilu punten jelema mah resep ngewa jeung biasa-biasa. Nu resep seueur, nu ngewa aya, tapi acuh weh ancaman sejauh mana ada ancaman sampai dibunuh sih aya. Laporkan sih ke polisi aya. Jadi sangat sunatullah lah.
bagian dari bumbu kehidupan. Yang penting mah urang nawe jadi diri sendiri. Kunaon betul lah. Karena mungkin urangna teu bertuhan. Jadi let it flow lah. Jadi enjoy we. Ninja Hattori nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Nya aya we nu resep mah lah. Aya we nu ngewa mah nya. Gitu. Jadi aya kalau upami ditaruh sejauh mana ancamannya ya, sampai ancaman ngajak belut gitu acuh. Jadi aya pepatah orang tua almarhum pun bapak tapi mun maneh anu ngagogog di perjalanan tong digogog deui cenah. Da maneh mah anak bapak lain anak anjing. Jadi tong saduana gitu ya. Jadi ada lah resep nu ngewa nu biasa-biasa aya. Oke, siap Pak Ustadz. Kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti badai naros, naon pengalaman paling hese salaku Ustadz? Pengalaman nu paling hese yang paling berat itu nu paling hese dina kaustadan mah nyesuaikan ucapan dengan perilaku. Nah, koneksikeun ucapan, ilmu sareng perilaku. Nah, ini upami teu saimbang kan jadi munafik, ngomong bohong, janji ingkar, dititipan khianat. Ini paling berat mah upami urang jadi jelema nu teu jujur. Eta karasana mau aku batur tapi ku diri urang sorangan. Itu kalau upami nu ditaroskeuna nu pangberatna dina menjalani karir sebagai ustad. Pangberatna mah lamun urangna ngawadua. You know ngawadua. Bohong. Tapi kan bohong gitu kan. Ini ceramah berjam-jam tapi endingnya tapi bohong. Eta nu bahaya mah. Ya. Hal-hal naon anu kedah ditanggung upami anjeun jadi ustad. Jadi jika sieun salah ngomong kanu anu ngedengar gitu Pak Ustadz. Ikhtiar nama upami bade nyarios komo tablik akbar bade ceramah hiji urang salat heulanya dulu wudu lah terus jaga wudu biar supados nyariosna teratur nyariosna teu ngawur gitu jadi teu ngalantur nyata mah ikhtiarnya jadi nu penting jujur gitu lamun hideungnya hideung mun beureumnya beureum tong didamel abu-abu jadi kumaha tip and trick Ustaz supaya lancar gitu kan nya kedah sumping tina hate naon diucapkeunana henteu tina ukur ilmu wawasan jeung wacana nu jadi teori tapi naon nu pernah kaalaman ku urang yang nu tos dilakukeun ku urang eta nu paling penting. Nah, naon Pak Ustadz? Siap. Ajeuna pertanyaan ti abdi Pak Ustadz bade naros kumaha jadwal akang nu kamari sasi Januari kumaha full Pak Ustadz kinten-kinten di mana wae jadwal ceramahna abdi nyuhunkeun contohna di mana. Kita mah kedah naroskeunna ka manajemen. Ketek-tekan hiji mah kapungkur nalika viral ya pas di TV itu jadwal tuh lepas tina siaran nu pasti di TV radio itu sehari kadang aya 6 aya 5 sepina hiji nah selama pandemik mah nya rata-rata daring lah Zoom siga kieu jadi upami ditek-tekan hiji di mana wae ka mana wae hari ini juga dinten ieu aya jadwal di Kota Baru Parahyangan teu sepadat dulu lah sebelum COVID-nya satriacan COVID lebih nyalse makanya efek positif dari tina wabah nu keur merambah teh jadi buku nih jadi Oase Hijrah Ribuan jadi pelampiasan tina jadwal nu tadina padat teh dinten teh solusina teh jadi menulis gitu bikin buku kalau umpami pertanyaan anak Ustaz sesibuk apa tidak terlalu sibuk tepatos sibuk teuing layakna nuju normal serta acan COVID. Jadi kalau upami jadwal mah seueur kene sih, cuman kesadaran dilayani cari yang aman
yang memenuhi syarat protokol kesehatan. Contohnya daring, Zoom, Sportoskill. Gitu Teh Naila. Hatur nuhun Pak Ustad. Ya, Salajengna jadwal Ustad anu sakitu tadi sibukna kumaha Pak Ustad ngajagi kesehatanana. jaga wudhu, makan yang bergizi, tidak junk food, istirahat secukupnya, terus kurangi hal-hal yang tidak penting, ya. Terus diimbangi dengan olahraga. Naon wae bentuk olahraga yang penting esang. Upami pertarusan bagaimana menjaga kesehatan di tengah-tengah jadwal anu menyibukkan. Alhamdulillah selama COVID berat badan naik 16 kilo, berarti lebih positif selama COVID untuk menjaga diri karena memang dituntut keadaan bermasker, bersanitizer, terus lebih meningkatkan protokol hidup sehat ya. Jadi sepisan hikmah. Itu tips and trick ngajaga kesehatan selama menjalani tugas dan kewajiban, salah satunya ngisi kegiatan. Siap. Adi? Siap. Salam. Ustad, satu acan jantan Ustad, kantos hoyong damel jantan naon? Sempat segala rupi dicobi karena lagi menuju pencarian jati dirinya, jadi sempat jualan, sempat nakal juga di usia-usia seumur Aranjeun teh, sempat nakal, sempat segala mencoba tapi tidak dicoba segala. Ya layaknya umum lah. Nah, kalau upami ditaros sempat naon wae, ya sempat jadi karyawan pabrik, sempat jualan aksesoris motor, sempat jualan buah-buahan, judulnya yang mantos orang tuanya, sempat jadi kuli, tapi anu jadi kuncina untuk liren belajar, untuk liren mempelajari menjadi cita-cita harapan, sehingga orang menang takdir hari ini teh atas perjuangan kamari-kamari tina pengalaman-pengalaman nu berharga. Jadi bahasa sederhana mah sekolah alam lah. Jadi naon nu katinggal, naon nu kadangu, naon nu karasa, itu jadi sebuah catatan sejarah. Nucuk istilah bahasa Inggris mah experience is the best teacher. Jadi pengalaman mah guru utama. Tidak pernah ngalaman sekolah resmi seperti kalian di SMA. Berapa kalian teh? 3 ya. Ya, jadi lebih ke autodidak, non formal, tapi terus berkarya sebisa dan semampu. Kurang berkarya untuk apapun kanggo naon-naon manfaatna gitu. Selanjutnya pengalaman nu paling berharga jantan Ustad teh naon? Lebih seueur diajar ya dengan siapa yang kita temui termasuk hari ini. Jadi setiap hari tak kurang minimal 100 orang ditemui di tepangan. Nah, dari 100 orang itu kita dapat ilmu tentang karakter, tentang komunikasi, tentang arti silaturahmi. Jadi banyak hal nu tiasa dicandaknya tina naon nu kadangu katinggal karaos, jadi semacam pelengkap data anu satu ketika kurang bisa diambil oge untuk dijadikan rujukan yang namanya pengalaman dari kisah wae eta nu ditepangan kurang dari siapapun itu intinya. Jadi sampai hari ini terus belajar dari setiap detik yang terus bergulir, mangsa nu terus berjalan, waktu yang terus melaju, dan kita dapat sesuatu. Salajengna ti abdi, Pak, alasan Pak Ustad janten Ustad teh naon? Sebetulnya mah ada aya quotes Pak Ridwan Kamil ya, keren. Pekerjaan yang paling asik itu adalah hobi yang dibayar. Di awal tadi Abdi menyatakan bahwa Ustadz itu bukan profesi,
Ustadz itu bukan sebuah jabatan yang mencari penghasilan di situ, bukan. Targetnya mah bahagia dan membahagiakan. Bahagia karena belajar dan terus membahagiakan orang lain. Jadi ada kenikmatan batin dari tugas yang satu ini. Ketika jalmi hijrah, orang berubah, orang jadi terarah, lepas dari resah, gelisah, gundah, dan gulana, kita jadi terbawa berkah. Disitulah bahagianya. Gitu Teh Tamira. Lajengna, naon rencana Pak Ustadz tahun ayeuna? Rencana nama kalau kami masih diberi umur ya terus berkarya, terus melanjutkan dakwah semampu dan sebisa kita ya. Menulis, berpodcast, targetnya bikin pesantren dalam proses, bikin masjid, ngumpulin anak-anak buat belajar Quran, dan itu sedang dalam target pokoknya mah ya mengumpulkan bekal untuk kematian ya, karena kan nggak tahu iraha di mana kernaon orang dijemput malaikal maut. Target dunia nama simpel sih, pengen punya sekolahan rehabilitasi kanggo orang-orang jalanan yang dianggap anak-anak nakal sampah masyarakat, hoyong didaur ulang jadi lebih bermanfaat. Nuhun Pak jawabanna. Sakieu wae Ya. wawancara di sadaya, hampunten bilih aya kalepatan. Mugi-mugi Pak Siap. Ustadz sukses, panjang umurna, murah rezekina. Atur nuhun. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.